khas Sunda. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega. Pangesina oge rea. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Pan aya paribasa ciri sabumi cara sadesa sacarana. Tatar Sunda mah beunghar. Kadaharan oge rupa-rupa. Kadaharan khas daerah di Jawa Barat. Di Ciamis aya Galendo. Dijieunna tina hampas minyak kalapa katelah. Galendo Ciamis. Upami urang ka Garut aya kadaharan dodol. Dijieunna tina tepung keutta jeung kalapa. Katelah dodol Garut. Di Majalaya Bandung aya Borondong. Dijieunna tina jagong jeung gula. Katelahna Borondong Bandung. Di Bandung oge aya peuyeum. Katelahna peuyeum Bandung. Jabati eta. Di daerah Cililin aya Wajib. Katelahna Wajib Cililin. Saha anu terang? Ari tahu ti mana? Tangtu geus arapal. Tahu mah kadaharan khas Sumedang. Katelahna tahu Sumedang. Ari Purwakarta naon nya kadaharan khasna? Kapan di Purwakarta mah aya peuyeum gadul. Peuyeum anu dijieunna tina sampeu tapi bisa digentungkeun. Mun resep kana manisan urang kudu